Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Indonesia sadayana tepangkeun wasta abi P5 ti kelas 11-8. Ayeuna abi bade nepikeun informasi ngeunaan pentingna etika dina grup chat media sosial. Dumasar kana kajadian anu nuju viral ayeuna. Ayo urang simak sasarengan videona. Pentingna ngajaga etika dina dunia sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dinten ayeuna abi bade nepikeun salah sahiji kajadian anu janten perhatosan publik ayeuna. Khususna dina hal akademis anu ayana dugaan kasus ngeunaan pelecehan verbal dina grup chat mahasiswa anu asalna ti Fakultas Hukum anu di Universitas Boga Ngaran. Ieu pentingna ngajaga tata krama urang dina komunikasi anu ngeunaan digital. Kajadian ieu teh awalna teh aya tangkapan layar anu eusina teh chat tina sabaraha hiji jelema ngeunaan ngarendahkeun martabat batur anu kalibat asalna tina mahasiswa hukum anu kuduna teh jadi contoh kangge urang sadayana pikeun kaadilan. Dina kasus ieu malah meunang masalah anu aya kaitanna jeung etika. Pihak anu berwajib geus turun tangan dina masalah ieu. Tah dina masalah ieu oge jadi contoh kecap anu ku urang diketik dina grup chat sanajan privasi tapi bisa kapanggih oge ku batur. Kajadian ieu teh jadi pelajaran ka urang sadayana. Teknologi digital teh aya manfaat jeung resikona. Tah urang sadayana amun nganggo teknologi digital kudu bener kana hal-hal anu positif anu alus. Dina kajadian ieu mudah-mudahan henteu kaulang deui. Ieu anu tiasa ditepikeun ngeunaan hiji informasi anu ayeuna janten perhatosan publik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun sareng simkuring da pamatuh tauhid. Wilujeng sonten para pamiarsa. Dinten ieu urang bade nepikeun warta ngeunaan Persib anu hasil nyieun sajarah anyar. Persib Bandung hasil jadi juara Liga 1 Indonesia musim 2025-2026. Hasil ieu ngajadikeun Persib sukses menang gelar juara 3 kali berturut-turut atawa disebut hat-trick juara. Ieu jadi prestasi anu kacida ngabanggakeun pikeun tim Maung Bandung. Persib mastikeun gelar juarana enggeus pertandingan pamungkas ngalawan Persijap Jepara. Rengse ku hasil imbang tanpa gol. Sanajan ngan menang hiji poin, eta hasil geus cukup pikeun ngajaga posisi Persib di puncak klasemen akhir kompetisi. Kasuksesan Persib henteu leupas tina gawe bebarengan sakabeh tim. Para pemain mintonkeun sumangat anu luhur dina unggal pertandingan. Pelatih jeung staf tim oge geus nyusun strategi anu hade pikeun ngahontalkeun hasil anu pangalusna. Di sisi sejen, para bobotoh oge ngarasa bungah pisan. Ribuan bobotoh ngarayakeun kemenangan Persib di sababaraha tempat. Maranehna ngadukung tim karesepna kalayan sumangat anu luar biasa. Mudah-mudahan Persib Bandung bisa terus ngahontalkeun prestasi anu leuwih hade deui sarta terus ngabanggakeun para bobotoh jeung masyarakat Jawa Barat. Sakitu wae di simkuring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wastahabi Aldam Nurpari ti kelas 11-8. Di dieu abdi bade nepikeun warta ngeunaan tim membal kareueus urang sadayana nyaeta Persib Bandung. Persib Bandung merupakeun salah sahiji klub membal panggedena di Indonesia. Tim ieu boga julukan Maung Bandung sarta dipikaresep ku loba bobotoh ti rupa-rupa daerah. Unggal pertandingan Persib sok rame ku suara dukungan ti para bobotoh setia. Dina sabaraha pertandingan pamungkas, Persib nunjukkeun kaulina anu hade. Para pemain main kalayan semangat jeung kompak di lapang.
Pelatih oge terus masihan strategi anu pangsaena supaya Persib bisa menang dina unggal pertandingan. Selain ti eta, sabaraha pemain Persib ayeuna keur tampil hade pisan, makanya bisa nyetak gol jeung ngajaga pertahanan tim kalayan kuat. Hal ieu ngajadikeun Persib leuwih percaya diri dina ngajalankeun kompetisi di musim ieu. Bobotoh Persib oge boga peran anu penting. Dukungan ti tribun stadion sok nambahan semangat pikeun para pemain. Sanajan aya nu nonton langsung ka stadion atawa ngan ukur ngadukung ti bumi, semangat pikeun Persib tetap sarua. Persib henteu ngan ukur jadi klub membal, tapi oge geus jadi bagian tina kareueus warga Bandung jeung Jawa Barat. Loba budak ngora jadi lebih semangat olahraga kusabab ningali perjuangan para pemain Persib. Mugia kaharupna Persib bisa terus menang prestasi, main leuwih hade sarta ngajaga sportivitas dina unggal pertandingan. Hapunten upami aya kecap anu kurang berenah, atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wasta Abdi Muhammad Eka Karatusin. Abdi di dieu bade nepangkeun warta Perancis jadi jawara Piala Dunia 2018. Dina pertandingan final 2018 FIFA World Cup, tim nasional Perancis hasil jadi jawara saenggeus ngelehkeun Kroasia kalayan skor 4-2. Pertandingan ieu dilaksanakeun di Stadion Luzhniki, Moskwa, Rusia. Tim mimiti babak hiji duanana tim main kalayan semangat anu kuluhur. Wilujeng enjing pamirsa, patepang deui sareng Abdi Lucian Agusta Aulia. Warta dinten ieu Abdi bade ngabahas ngeunaan kayaan di Sumatera anu nuju harengheng. Lantaran listrik parem ampir di sakuliah wilayahna. Geus sababaraha poe ka tukang aya kajadian blackout alias parem lampu total di ampir sakabeh provinsi di Sumatera. Ti mimiti Lampung, Palembang, Jambi nepi ka Riau kabehanana ngalaman poek mongkleng. Cek pihak PLN, ieu masalah teh asalna tina kabel transmisi tegangan tinggi anu aya di jalur Linggau Lahat. Kusabab eta kabel teh jalur utama, jadi nalika aya gangguan hiji, sakabeh sistem listrik di Sumatera milu katarajang. Warga jelas pisan ngarasa hese, kusabab sinyal HP leungit teu bisa rek nelpon atawa internetan. Cai hese kusabab pompa cai teu bisa hurung. Lampu jalanan parem, jalanan jadi poek jeung rada rawan. Usaha warga macet, kusabab warung nu make kulkas bingung sieun daganganana rusak. Pihak PLN geus nurunkeun ratusan petugas pikeun menerkeun eta gangguan. Pihak PLN oge minta hampura ka sakabeh warga Sumatera atas ieu kajadian. Pamirsa, hayu urang doakeun sangkan kayaan listrik di Sumatera gancang bener deui 100%. Ampir warga bisa deui aktivitas jiga biasana. Mung sakitu warta anu bisa ditepikeun dinten ieu. Hatur nuhun kana perhatosanana, sim kuring pamit. Sampurasun. Wilujeng enjing pemirsa, ya anjeunna Karel Azhar ti kelas 11-8 bawa warta olahraga internasional panganyarna. Bayern Munchen berhasil jadi juara DFB Pokal saenggeus ngelehkeun Stuttgart kalayan skor telak 3-0 dina pertandingan final anu digelar di Olympia Stadium Berlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Pais Oktasayen di kelas 11-8 badai menyampaikan bahwa umat Islam di Indonesia ayeuna keur nyiapkeun pelaksanaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah nu diperkirakeun bakal dilaksanakeun dina tanggal 27 Mei 2026. Idul Adha merupakan poe gede Islam nu dipinuhan ku ibadah kurban sarta silaturahmi antar warga. Dina yang harapan Idul Adha tahun ayeuna, masyarakat di sababaraha daerah geus mimiti nyiapkeun hewan kurban seperti sapi, ajang domba.
Panitia DKM Masjid oge geus ngebentuk panitia khusus pikeun mengatur salat Id jeung proses penyembelihan kurban. Di Jawa Barat, sababaraha masjid jeung lapang geus disiapkeun pikeun nampung jamaah salat Idul Adha. Idul Adha dipeling minangka simbol pengorbanan jeung ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam ka Allah Subhanahu wa taala. Kusabab eta umat Islam diajak pikeun meningkatkan rasa ikhlas, silih bantu jeung paduli ka sasama, utamana ka masyarakat anu kurang mampu. Kumaha Idul Adha tahun ayeuna? Oke, jadi tadi kita baru saja menyelesaikan sholat Idul Adha di Masjid terdekat. Di sana cukup banyak sekali orang dan kita akan melanjutkannya pada kegiatan memotong hewan kurban di daerah sini. Kalayan ngetengah hari raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun ieu dipiharep masyarakat bisa leuwih ngaronjatkeun persatuan, gotong royong serta rasa syukur. Masyarakat oge diajak pikeun ngajaga kebersihan lingkungan jeung katartiban sangkan pelaksanaan Idul Adha lumangsung aman, lancar, jeung pinuh kebahagiaan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang pamirsa, tepang deui sareng abdi dina acara Warta Basa Sunda anu bakal mapanin rupa-rupa informasi penting sareng aktual. Mugia sadayana dina kaayaan sehat tur pinuh ku sumanget. Dina ngalaksanakeun kegiatan sapopoe. Dinten ieu dina bulan Mei tahun 2020 genep urang bade ngabagiakeun sababaraha berita ngeunaan dunia pendidikan di Jawa Barat. Nyaeta penerimaan murid baru atanapi SPMB. Pemerintah Provinsi Jawa Barat resmi ngamimitian pelaksanaan sistem pemerintah murid baru atau SPMB tahun 2020 genep. Program ieu dilaksanakeun pikeun ngajamin yen proses penerimaan murid anyar tiasa lumangsung secara adil, transparan, tertib, sareng henteu ngabedakeun status sosial masyarakat. Dinas Pendidikan Jawa Barat ngajelaskeun yen dina tahun ieu aya sababaraha jalur panerimaan siswa di antarana jalur domisili, prestasi, afirmasi, jeung perpindahan tugas kolot. Sakumna proses pendaftaran dilaksanakeun secara daring atanapi online pikeun ngagampangkeun calon siswa sareng kolot dina ngalakukeun pendaftaran. Pamarentah oge nganyadiakeun layanan bantuan informasi. Sajabat ti eta, Dinas Pendidikan Jawa Barat terus ngalakukeun koordinasi sareng pihak sakola pikeun ningkatkeun kualitas pendidikan. Sababaraha sakola ayeuna keur ngaronjatkeun fasilitas sapertos laboratorium, perpustakaan, sareng ruang kelas anu leuwih merenah pikeun siswa. Aya oge program pelatihan pikeun guru supaya proses diajar ngajar tiasa langkung kreatif sareng ngaluyukeun kana kamajuan teknologi. Dina bulan Mei ieu oge loba sakola di Jawa Barat ngayakeun kagiatan mieling Hari Pendidikan. Kagiatan eta dilaksanakeun kalayan meriah tur pinuh ku sumanget. Para siswa sareng guru ilu biung dina upacara bendera, lomba pidato, pentas seni, nepi ka kagiatan bakti sosial di lingkungan sakola. Tujuanna nyaeta pikeun ngaronjatkeun rasa cinta kana pendidikan. Sababaraha siswa ngaku bungah ku ayana kegiatan eta sabab bisa nambahan pengalaman serta ngalatih kepercayaan diri. Sedangkan guru-guru ngaharepkeun supaya para siswa tiasa ngelangkung disiplin, rajin diajar sareng boga cita-cita anu luhur pikeun masa depan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat oge ngaharepkeun ku ayana rupa-rupa program pendidikan anyar. Sakumna murid di Jawa Barat tiasa menang kesempatan diajar anu langkung leuwih sae, nyaman sareng merata. Kitu wae warta pendidikan dinten ieu. Mugia informasi anu parantos ditepikeun tadi tiasa nambihan wawasan sareng pangaweruh kanggo urang sadayana khususna dina widang pendidikan di Jawa Barat. Hatur nuhun parantos satia nyaksian acara ieu ti awal dugi ka akhir. Abdi pamit undur diri dugi dieu dina warta salajengna kalayan informasi anu langkung menarik sareng manfaat. Wilujeng siang sareng wilujeng neraskeun kagiatan. Wabarakatuh.
tepangkeun wasta abdi di Faridita Putra. Ieu abdi bade nepangkeun warta anu judulna nyerangan sampah plastik. Wartos utama dinten ieu nyaeta kegiatan nyerangan sampah plastik anu nuju digalakeun di wilayah Jawa Barat. Pemirsa ayeuna persoalan sampah plastik parantos perhatosan utama urang sadaya. Kumargi dampakna anu tiasa ngarusak kana ekosistem. Ayo urang sadaya sasarangan ngajaga kebersihan lingkungan caina keneh. Malar alam urang tetep kajaga kanggo masa payun. Hatur nuhun kasadayana anu parantos ngaregepkeun kabar ieu ti awal leuwih akhir. Mugia naon anu dipidangkeun tiasa mangpaat sareng nambihan pangaweruh pikeun urang sadaya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten para permisa tepangkeun nami abdi Delita Ananda Sopiani di dieu simkuring bade nyadak hiji warta ngeunaan kasus korupsi anu ayeuna masih janten perhatian masyarakat Indonesia. Dina bulan Mei tahun 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terus ngalakukan panaluktikan kana sasabaraha dugaan kasus korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan tindakan nyalahgunakeun jabatan atau duit negara pikeun kepentingan pribadi. Hal ieu jelas pisan ngarugikeun negara jeung masyarakat. Memutukeun katerangan ti KPK aya sabaraha proyek pemerintah anu danana diduga henteu dipake sakumaha mastina. Sasabaraha oknum pejabat disangka nyokot keuntungan pribadi tina dana atau sangkudana dipake pikeun pangalahgunaan jalan, fasilitas umum, pendidikan, jeung kesehatan akibat tinu korupsi. Loba program pikeun masyarakat jadi kaganggu. Contona pawangunan fasilitas umum jadi lalaunan, bantuan pikeun rakyat dan nepi ka nu butuh, serta kepercayaan masyarakat kana pamarentah jadi turun. Kusabab eta, aparat hukum ayeuna terus ngulutik jeung meriksa pihak-pihak anu aya hubunganana jeung kasus eta. Salianti eta, para ahli pendidikan ngajelaskeun yen pendidikan anti korupsi penting diajarkeun ti saprak leutik. Murid sakola kudu diajar hirup jujur, disiplin, jeung tanggung jawab supaya engke tiasa janten generasi anu bersih tina korupsi. Kitu wae warta dinten ayeuna mugia kasus korupsi di Indonesia tiasa gancang diresikeun sarta janten pengajaran pikeun urang sadayana supaya salawasna jujur janten tanggung jawab. Hatur nuhun kana perhatosana dugi tepang deui dina warta salajengna. Wilujeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abi Arif Putra Nurwanda. Di dieu simkuring bade nepangkeun warta tentang Persib Bandung. Persib Bandung resmi ngunci hat-trick gelar juara di era modern tahun 2024, 2025, sareng 2026. Persib Bandung jadi klub hiji-hijina di Indonesia anu ngunci hat-trick. Persib Bandung ngunci hat-trick gelar juara tanggal 23 Mei 2026 saenggeus nyekel imbang Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papanak di sareng simkuring tepangkeun wasta abi Muhammad Anugrah Hardiansyah. Dinten ayeuna kuring bade nepikeun warta anu nuju viral di sosial media nyaeta pocong jadi-jadian anu viral di Tangerang. Sampurasun pamisa panakdi sareng abdi Mega Aulia Putri dina olahraga warta viral dinten ieu ayeuna jagat raya media sosial nu diramekeun ku hiji tren enggal anu kalintang viralna sakumaha anu urang tinggal dina platform Instagram, TikTok sareng X nuju seueur pisan warganet ti mimiti nonoman para artis dugi ka penjabat publik anu maraja foto profil anyar anu seueur tur RCT. Eta foto teh sanes hasil foto biasa melainkan hasil rekayasa teknologi artificial intergenetik atanapi kecerdasan buatan anu tiasa ngarobah foto wajah asli janten karakter
fiksi, anime, atau avatar anu nembongkeun rupa anu sampurna. Ieu tren teh janten viral jalanan cara nganggora anu kalintang gampilna pengguna kantor ngaunduh aplikasi ngunggah sabaraha foto wajah saterasna. Teknologi AI bakal ngolah eta foto janten karya seni digital anu unik dina hitungan detik. Seueur nu ngaraos kajurungan ku penasaran hoyong ninggal kumaha tampilna teh. Pan menteungna upami janten karakter komik atau napi lukisan klasik nangki dieu sakedeungeut viral. Ieu tren para ahli teknologi sareng keamanan siber mimiti ngingetan masyarakat sangkan tetep waspada sabaraha aplikasi AI anu hartisan atanapi aya nu mayar sakapeung memperyogikeun akses pinuh kana galeri foto sareng data pribadi penggunaan aya hariwangna yeun. Data anu wajah diunggah tiasa disalahgunakeun pikeun kapentingan anu teu sah sapertos rekayasa identitas atanapi defek. Ku kituna para ahli ngajak masyarakat pikeun langkung pinter sareng taliti sateu asyana nuturkeun tren anu nuju diviralkeun teh. Pamisa teknologi memang mawa kabagjaan tur kamudahan nanging keamanan data pribadi tetep kedah janten nomor hiji. Tong dugi kahoyong katinggalan keren dan sosmed tapi kedah ngorbankeun privasi urang. Salaku urang pengguna digital teh mung sakitu warta nu tiasa kasanggakeun dinten ieu. Abdi Mega Aulia Putri pamit urut iri hatur nuhun kana sawartosna wilujeng tepang deui sareng sampurasun.